paniti laku diri singkah hati jadi bukti. Diri nu pinu ku pangarti kade bisi kalumbi-lumbi. Kurasun cek. Kurasun. Sampes. Tapi si mama ayah. Teuing kemana jelema teh? Da kitu we. Pagawean teh ngador. Ya satu cek. Dewi atunya. Saya mama mah. Tadi teh da indit ngabringin babaturana. Karena tungke mau ka dia atunya. Da kemana nih si lain? Salah daguan. Iki aya perlu. Atau dia kira beres. Tuh daguan di ditu. Aya perlu naon ada cek. Daguan we. Enak kira beres. Pikir baheula. Jadi ciri nu ayeuna sing jelema pangarimana. Diri nu pinu ku pangarti kade bisi. Aya kapriogian naon cek. Nyasar ruas kieu. Henteu, eueuh pangen tak udur we atuh ka maneh. Kanyata aya naon cek. Tah cek. Eta sugan. Maneh aya naon neneangan salaki eueuh? Mun cek. Aya taroskeuneun we, ieu mah ka Mang Somad. Nah, ti iraha salaki eueuh jadi pananyaan. Pantes atunya loba udud wae. Aya loba nu nanyakeun mah. Aya nu dibade taroskeun we ka Mang Somad abdi teh. Ieu mah sharing we sareng Mang Somad. Kumaha maneh we lah. Da lain maneh wae atuh. Anu tatanya ka salaki eueuh teh. Loba nu ngadon teteleponan ge loba. Rupina kitu cek. Seueur nu sapertos abdi teh. Panginten eta teh kur ngayekeun masalahna panginten supados kaluar tina masalahna. Yeuh, dengikeun. Tiap jelema ge geus boga jalan kaluarna masing-masing. Pangan kitu teh ya. Aya nu didengikeun, aya nu henteu hate leutikna. Ari ceuk eueuh mah lamun maneh deuk diajar ngaji, diajar agama, atawa diajar tentang ajaran kahirupan, pake heula jang dadasar diri sorangan. Kitu eta teh cek. Nya heueuh. Sok lamun maneh dikirim ku kolot maneh di titah masantren atawa di titah diajar jang ajaran kahirupan, beres we caritana teh. Ngan kumaneh teh diomong-omong ka unggal jelema naon nu pernah diajarkeun ka maneh. Cik iraha maneh ngalakuna. Apaan cek? Gaduh alum mah kadah di amalkeun sapertos Mang Somad we kitu. Heueuh, amalkeun heula ku sorangan, pake heula ku diri sorangan, ulah ciga salaki eueuh.
Teng ka kidul, teng ka kaleng, teng ka kulon, kan kalau kata kijing gitu, rek si kijing sih, tata, sih teh, Ciga maneh diajar kumaha hartina sabar. Tah, rek aya permasalahan ekonomi, permasalahan kahirupan, kudu dipake tak kasabaran teh. Muhun ce, eta didikan Mang Soman pisan ka abdi. Ngan, kade, sabar teh, lain hartina ngajedog wae. Heh, kudu bari jeung ikhtiarna atuh. Komo bari ngabacot hungkul mah. Kade, kabatur, nitah sabar, nitah ikhtiar, nitah ikhlas. Ai dirina saukur ngacapruk hungkul. Komo bari ngarahuh mah. Tah asup. Jelema kitu ka eceu mah. Astagfirullahaladzim, Tong hulang-hulang sareupna. sore doi, jodoh kieu balik Omongan eceu mah teu kudu dipikiran, Rok. Muhun ce, kahartos carosan ece teh. Mung palebah nyari contona susah gitu. Maneh maya wae Rok. Cobi ce, contona kumaha. Meh jentre ka abdina. Ngomongkeun pangarti mah lir ibarat. Ngomongkeun itu tuh. Kumaha kitu ce? Apal-pan pare. Teu bisa ujug-ujug jadi beas. Komo jadi sangu mah. Muhun ce, kuninga. Kedah proses heula kan di pelaknya. Heeh. Naon anu diaji teh. Kudu diproses heula pan ku sorangan. Kumaha kitu ce? Dahar sangu teu sagampang melak pare, Rok. Tuh, tingali. Anu melak pare. Timimiti disiapkeun lahana, caina, nepikeun ka jadina pare. Kan butuh proses sagala ge. Muhun ce, kahartos teori nama. Tah, diajar sabar teh, lain saukur ucapan bau sungut hungkul. Tapi kudu dilarapkeun dina kahirupan nyata.
Sabar nungguan jadi pare. Sabar oge ngurus jeung ngarawatna. Kudu sabar oge ning hareupan permasalahan hirup. Jeung sabar oge ece kacai heula era ku batur geus magrib. Nuhun, Ce. Hampuranya ngadaguan lila. Jeung ka mana atuh da ieu boga salaki can mantau kene wae. Yang we daya Ce. Nuhun, Ce, tadi diemut-emut teh nya. Da anu luhung ku ilmu mah sigah pare. Beuki ngeusi teh nya beuki tungkul we ngareundeut. Cigah nu heueuh we nyarita teh. Tah, lamun diajar ti alam mah nu kitu teh kabaca. Pare ge henteu langsung tungkul, tapi nyelengceng heula. Da lolobana mah kerek boga pangarti saeutik teh ciga nu heueuh we geus panceg. Padahal mah kerek katiup angin kahirupan ge geus sampoyongan. Duh, aslina Ce, kitu pisan. Nu mawi abdi diajar ka Mang Somad oge. Sapertos kitu meh kiat diterpa angin badai kahirupan teh meh kiat gitu sapertos Mang Somad. Nah, maka jeung ngalilieur sorangan. Maka jeung kudu diprogram sagala. Ngalaku heula. Pek lakonan ku sorangan. Apanan eta teh bakal jadi guru anjeun. Keur kahirupan anjeun lain. Uji ku kahirupan maneh sorangan hayang kuat mah. Janten lepatnya Ce. Pami abdi nuntut ilmu heula teh. Ieu mah dengekeun. Lain masalah bener jeung salahna ieu mah. Ngan maneh ulah kajongjonan. Kudu saimbang. Sabab lamun maneh sadar hirup teh loba kabutuhan. Ulah loba teuing ngumpulkeun runtah pikiran. Sok we pikiran nyiar pangarti ka ditu ka dieu. Ari ngalaku anu sakuduna dina hirup maneh pribadi henteu. Nah eta lain ngumpulkeun runtah dina pikiran maneh. Duh, geuning si Ece maneh galak ieu. Ngarti weh. Da lamun teu dikitukeun mah moal malikir. Cul dog-dog tinggal igel nu kitu teh. Dah kumaha atuh Ce? Gerameta jadikeun sesuatu keur nyukupan kabutuhan diri maneh jeung anu mikanya ka maneh. Lain ngagugu wae karesep. Nupi pelajaran hirupna di mana nya Ce? Dina proses maneh ngajalankeun kahirupana. Leueur bayi tuing cek barudak ena mah. Lah pokona mah nu kitu weh. Montong loba tatanya asa teh. Lieur ka euceuna ah. Atuh Ce eta mah learning by doing. Diajar bari ngalaku. Eta geuning maneh apal. Tuh. Salaki Ece kerek datang tuh. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ini tas dongkap Mang Somad. Heuh atuh Uhro. Tuluykeun ngobrol jeung salaki Ece. Ece madeg nyangu heula. Yang uhro geuning ah. Lambang yang Sehat Mang. aduh. Tadi Tadi Mang ngobrol sareng si Ece. ulah seueur teuing nyarios jeung pamajikan Mang mah. Aku naon gitu.
jelaskan ku mang. Nyai. Nyai. Pancamiti laku diri singkah hati